Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Matius. Mangsa eta di gurun kesik di Yudea, aya anu wuwuruk jenenganana Yohanes Juru Baptis. Geura tarobat saurna. Sabab karajaan sawarga geus tereh ngadeg. Yohanes teh anu baheula ku Yesaya diwejangkeun kieu. Aya nu cumeluk di gunung kesik. Sadiakeun jalan pikeun pangeran. Jeung jalan anu lempeng pikeun mantena. Anggoan Yohanes tina bulu onta, nganggo sabuk kulit, ari tuangna simut jeung madu leuweung. Jelema-jelema ti Yerusalem, ti sakuliah Yudea, jeung ti daerah-daerah deukeut walungan Yordan, murubul ka anjeunna. Maranehanana ngarakukeun dosa-dosana, tuluy ku anjeunna dibaptis di walungan Yordan. Urang Parisi jeung urang Saduki oge, loba anu kadarinya rek dibaptis. Tapi saur Yohanes ka maranehna, orai-orai jarahat, ceuk saha aranjeun engke bisa lolos tina hukuman Allah nu bakal datang. Tembongkeun ku lampah yen aranjeun geus tobat. Jeung ulah boga pangira baris lolos tina hukuman ku ngakukeun turunan Ibrahim. Kaula ngabejaan. Allah iasaeun ngadamel turunan keur Ibrahim tina ieu batu-batu. Kampak geus sadia pikeun war tangkal katut akar-akarna. Tiap tangkal anu buahanana goreng tangtu dituar, tuluy dialungkeun kana seuneu. Kaula ngabaptis aranjeun teh ku cai, pikeun tanda yen aranjeun geus tarobat. Tapi anu engke sumping pandeurieun kaula, ngabaptisna teh ku Roh Suci jeung seuneu. Anjeunna leuwih agung tibatan kaula. Mangjingjingkeun tanumpahna ge kaula geus teu layak. Pananganana nyepeng nyiru rek napi. Gandum anu geus bersih dikaleuitkeun, huutna diduruk, seuneuna moal pareum-pareum. Yesus ti Galilea sumping kawalungan Yordan, mundut dibaptis ka Yohanes. Ku Yohanes diwagal saurna, kedah nasim kuring anu dibaptis ku anjeun, ieu malah anjeun anu mundut. Waler Yesus, keun bae ayeuna mah. Ku kieu teh urang ngalampahkeun nu jadi pangersa Allah. Yohanes ngiringan. Sanggeus beres dibaptisna, Yesus timbul ti jero cai. Brai sapada harita keneh langit muka palebah anjeunna. Sarta anjeunna ningali Roh Allah lungsur siga manuk japati, terus eunteup ka anjeunna. Tuluy aya sora ti langit, ungalna, ieu teh putra kaasih kami, anu kamanah ku kami. Sakitu dawuhan Gusti Allah.